Salatan daimatan
sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmillahi salatan daimatan bidawahi mulkillahi mangapa hukum ya Allah lungsur kenomacinan salama amin kanggo nabi junjungan urang Muhammad salawasna ayabina kawilujana salawasna ditangkan tayungan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmillahi salatan daimatan bidawahi mulkillahi daimatan bidawahi mulkillahi daimatan bidawahi Ibu bapak hadirin al hadirat mugiaku aosan sholawat tadi sinjang dan buktos kurang sadayana semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi semakin siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan, berbagai macam ujian. Tadi gecet abdi sing siap yang harapan coba dodoja sareng goda. Sok ayeuna urang nya ucap keur didoja, keur dicoba ku Allah tanya. Mugi aku barokahna ieu maulidan. Ku ieu peringatan dilahirkeunana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sabab saur ajengan saur kiai nalika lungsurna Nabi teh kan dilahirkeun satu acana seueur hal-hal nu araraneh, seueur hal-hal nu ararawon, seueur hal-hal anu teu pantes, nu teu payus disebutkeunana ge zaman jahiliyah. Tetapi ketika Rasul dilahirkan semuanya hancur, semuanya lebur, semuanya paburaset, semuanya rungkan di atas rungkan raruksak alancur keawonan. Rasul itu pembawa berkah, Rasul itu pembawa kemuliaan, Rasul itu pembawa segala kebaikan. Betul. Ayeuna ge ece rantek jadi doja mugi aku barokahna urang muludan ku barokahna urang pangaosan urang teu nuju diuji ku Allah teh sabab diantawis ujian taya tilu hiji diuji ku papait nu kaduana diuji ku payeuit nu katiluna diuji ku panyakit leres sanes kitu ceuit nya tah ayeuna ge urang teh keur diuji ku payeuit keur dikurangan naon dikurangan ku Allah teh cai deuleuh cai keur hese cai teh keur hese leres aja holodo deuleuh entak-entakan sawah beulah cenah leres balong suara ruang-ruangan leres balong saat sumur saat sawah saat sararaat rek mandi hese si beungeut hese ngurus lauk hese pepelakan hese ngarar hese
Laras saja. Mungkin saja di sini air masih ada. Aku pernah menaik motor ya, kemudian mengiap ke satu lembur. Oh, mengiap ya. Abi ningali di eta lembur geus aya nu dikirim air bersih tuh, geus cai. Sedangkan cai teh penting ka cida, betul apa betul? Ada sok teh cukup ayeuna urang dieu boga kongkorong mas 1 kilo ewan. Cing cukup teh boga cai amer sugan Ustaz, aku mah teu kudu mandi. Asal ngaletakan, aku mah teu kudu naheun cai. Asal ngaletakan emas haus teh leungit aya di situ. Anger we sanajan ngaletakan emas sagede keler, sagede tomo, sagede culcas diletakan beuseuh. Oh langsung, karena aku meletak emas, aku tidak haus. Anger, kayak minum laras saja, kayak minum laras. Tuh, cukup ngaletakan emas, cukup pakai emas sagede behel, cukup pakai emas sagede sesemprot cai. Anger urang teh butuh ku cai, betul apa betul? Cenah jang Ustaz, da eueuh mah loba duit ditutupkeun pantau ke disadap goblok. Malah aja kalau lempang ke sengal disadap 1 juta. Baca mah jelema bohonghar, hitut lagi teh siga jangus. Hitut aja mah jelema bohonghar di sana lagi senang. Malah salah kieu teh hitut teh beres. Aja mah jelema loba duit. Beda jangus. Dibukakeun pantau disadap marah. Malah bus malah lempang saperak hidupnya disadap poe malah cek awewe teh rifuh aja sanajan loba duit aja ngagugudug cukup teh nempo duit teh cukup da moal jadi seger moal leungit hareudang gara-gara nempo duit. Betul apa betul? Aja mah loba duit asal melong duit langsung seger kudu mandi. Waduh, anggar we loba duit teh kudu mandinya. Dasar aja duit loba ge teu mandi mah harudang. Panas. Betul apa betul? Harudang anggur. Aya nu ngomong cenah lah, cenah cucunguk ge teu mandi herang. Lah ucing ge teu mandi tarik lompatna. Heuh cucunguk. Heuh ucing, da urang mah teu mandi pasti bakal dekieu and the ladeg and the kumau and the kucau and the kupret and the wow. Maka kurang doa ke Allah. Dina ieu saat urang terkumpul dina ka saya. Dina ieu saat urang terkumpul dina cinta ka Rasul. Dina ieu saat urang keur ngebrekeun dan urang cinta ka Allah, butuh ka Allah. Mugi aja Allah geura lungsurkeun cai kanggo abdi. Cai menyandak barokah. Cai nu bakal ngajantenkeun pepelakan. Cai nu bakal nyandak ka abdi sadayana kabarokahan kanggo ibadah ka anjeun ya Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salajengna upami urang berbicara tentang bagaimana sikap kita, akhlak kita, supaya urang kalebetkeun jalmi nu leres cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi. Berarti carana urang kudu nuturkeun saha cek bahasa ajaran mah ittiba ka saha ittiba'ur rasul, nuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi. Laras ibu sadayana sabab aya katerangan saur kiai saur ajengan mamatahan ka abdi ustad jang uspel aya jalma teh anu ya Allah manehanna ngadoa bebeaka nepi ka bari cerik ya Allah malah lehona nepi ka nongton leungeun diangkat ka luhur ya Allah abdi jalmi loba dosa hapunten abdi ya Allah. Wah minta ka Allah, tobat ka Allah, munajat ka Allah, tapi doa
teu ditarima. Saha di antarana uspek saurang teh saha ajengan jalma nu ngaku cinta ka Rasul, nu ngaku dirina mahabbah ka Rasul, tapi kalakuanana nu kanonggong teu sajalan patojaiyah ceuk bahasa gaul nama kontradiktif. Ceuk Rasul A ceuk manehna B. Rasul ditah bener apalah ukulutus dititah segala rupa, diparentakeun segala rupa, nganolak we tajaman kitu sanajan bebeakan ngadoa ceuk ajengan moal diijabah sabab kalakuanana nu kanonggong sareng Rasulullah sallallahu alaihi. Berarti upami urang ngaku cinta ka Rasul, urang kudu nuturkeun Rasul. Naon cenah kudu dituturkeun sagala rupina. Dan jadi Rasul begitu dimuliakan oleh Allah. Rasul begitu dicintai oleh Allah. Rasul menjadi makhluk Allah, hamba Allah, manusia yang begitu hebat. Ternyata kehebatan Rasul, kemuliaan Rasul ada pada apa? Pada akhlaknya. Laras saja wa innaka la'ala khuluqin adzim. Tuh, karena akhlaknya yang sangat mulia. Termasuk Rasul diutus ke atas muka bumi ini untuk apa, Ibu? Liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, saudara-saudara sekalian, urang nu ngaku nuturkeun Rasul, urang cinta ka Rasul, berarti urangnya kudu boga akhlak anu hade. Urang teh sapopoe teh kudu mencerminkan umat Rasulullah sallallahu alaihi anu hade ka Allah, hade ka papada manusia, alus hablum minallah, alus hablum minannas. Tidak bisa sepotong-sepotong, bro. Teu mah salat rek geton, ngaji rek geton, sholawatan rek geton, dikir rek geton, paseage rek geton, pahrem-hrem jeung tatangga rek geton, teu wau jeung tatangga rek geton. Aing mah rek sagala elek, da jelema nu alus selain nu sagala erek jeung sagala taranya. Aya nu kudu, aya nu ulah, betul apa betul? Lima jelema teh salat poso, puasa poso, salat poso, ngomongkeun batur oso, ngerumpi oso, maling oso, salingkuh oso, elok begitu mah. Sabalinda atuh mending aja dia mah cebat para kabawa tu sakaba-kaba. Batur ngaji tara. Batur ngomongkeun batur tara. Batur ka madrasah. Batur nyebelah. Segala tara goreng dehnya. Jadi urang mah kana kahadean kudu, kana kagorengan ulah kaetan nu hade teh. Maka insyaallah dina ieu wengi uspek bade ngaguar saalieu payunan kiai, payunan ajengan, kumaha carana supaya hirup urang teh salamet. Da tadi oge urang teh kudu boga akhlak anu hade, meh babari ngapalkeun ieu mah. Sabab ayeuna mah usum disingkat, karena saja usum disingkat. Agin supaya hidup kita bahagia ada 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Supaya hidup ini semakin baik ada 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini juga, mulai dari yang kecil-kecil. Tamamus dina ieu wengi supaya gampang ngapalkeun bade ngadugikeun kunci akhlak nu hade nyaeta A I U E O. Nacana eta A I U E O. Nacana eta A I U E O. Babari ngapalkeun anak? Gampang ngapalkeun anak? Gampang. A I U E O. A I U E O. Gampang deh. Tangan beren kudu dijelaskeun. Da ayeuna lamun balik ujug-ujug kitu hareupeun salaki. Ceuk salaki teh nakunaon pamajikan aing? Bapak, kalau Bapak ingin menjadi orang yang baik, kuncinya ada di mana?
ayeuna sok di mana nyebutkeun bunda ngaos naon tadi begini Panda, mana anak konda bangunin gelak buah-buah sia salah dahar sebenarnya. Apa itu A I U E O? Nanti setelah yang satu ini kita akan lanjutkan masih bersama Usmed dan kawan-kawan yang disiarkan secara langsung oleh televisi RTCTI untuk Anda. Jangan salawatan ya.